Ayeuna ngisahkeun nembe mah sanu ngurus Kanjeng Nabi teh? Allah. Tos dah heureuy wae atuh da. Kumaha ieu teh? Cicing. Iki ge heureuy. Yo pakai kieu tuh. Galuh ulah nunutan galuh. Ulah bobo. Ente teh bobo? Oh, sugan teh bobo. Lanjut? Nya atuh da can beres. Celeng. Ayeuna judulna mukjizat Kanjeng Nabi ti kaping 1 sasih kasalapan. Dugikeun ka bobotna. Dina salebetna bobot Aminah teras. Dina salebetna bobot Aminah teraos abot kagelisanana wu cahayana matak awu. Tina kaping 1 pisan dina sasih kasalapan pinarinan kabungahan langkung ti kabiasaan. Eta dina salebet bobot dina nuju ngandung Siti Aminah. Nu reuwas eta teh tandana henteu ngadangu ke tadi atuh ningalina. Eta Siti Aminah teu karaos bobot sugan berat. Teu. Biasa-biasa we jiga anu teu hamil. Eta cahaya anu ibu hamil Siti Aminah terpancar. Nah, Gusti nu Agung atuh sese kadieun pasikna. Lihat. Geuleuh ciduh. Teras kumaha deui eta aya mukjizat ieu. Malaikat pada sumping sadayana pada ngajaring sadayana pada ngaping di bumi pada nguriling. Malaikat-malaikat sararumping ka bumina Siti Aminah sadayana dikulibeng ku para malaikat bade ngahadiran bade nyakseni lahiranana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ari si sese Gusti Agung bisa beberapa kali sese dibere hitut ya mah. Oh, malaikat bade naon eta di ngulilingna ka Siti Aminah? Maraca tasbih jeung puji kana pangasihna Gusti dina ping 12na kakasih Allah lahirna. Eta sese malaikat didinya pada maraca tasbih maca tahmid. Aya nu sawareh mamaca subhanallah, 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 subhanallah. Sawareh. Nu sawareh nadi maca hamdalah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Aya nu maca la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aya disambungkeun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah bareng atuh. Ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Eta malaikat pada muji pada maca tasbih. Nya.
Tah di kaping 12 nembe Kanjeng Nabi lahir. Alah, naon ieu teh? Lanjut. Tah, cicing ieu. Ya. Rame pisan ieu. Dina pas malam 12 eta galuh jeung Aldo Gusti nya ongkoh tadi ceurik, ayeuna seuri, ayeuna heureuy deui. Ka dieu galuh. Ka dieu malikna Aldo. Ka dieu malikna. Ka dieu ningali nu kasep ka dieu. Puput. Tah. Si Sese pamawana ieu teh. Wengian eta ngagedur Nagri Mekah jadi ender kusumpingna malaikat sareng ku turuna rahmat sadayana lawang surga dibukakeun ku nu jaga widadari pada dangdos saeusi surga Firdaus. Aduh, dina wengian eta negeri Mekah ender tah. Ender kunaon? Eta urang gegeningan lamun aya setum ka jalan, sok endernya atanapi truk di jalannya, sok ender teu? Da babang mah ada orang kampung di tengah sawahnya. Jadi teu apal rasana truk enderna truk teh. Jadi mohon maafnya mun di kampung punten. Padahal urang oge ieu teh keur di kampung. Gitu. Punten ya Bangnya, babang mah can ngarasakeun enderna truk. Cacak aya truk urang di jalan ender. Ieu malaikat. Lain ngarebu deui. Nya bermiliar-miliar malaikat. Naon sababna malaikat mah henteu ka itu saking ku lobana. Eta para malaikat sumping ka negeri Mekah ngajadikeun genjleung tah negeri Mekah. Ender tah negeri Mekah. Ku sabab sumpingna para malaikat. Sareng ku turuna rahmat. Nah, si Sese ngaganggu teuing Sese. Sakali deui tah lain dicepret deui bere ti kotok wawalah ti kotok siapkeun ti kotokna Ariel didolewakeun kanu irungna pas tuang teh asa bau ti kotok cenah nya we dari dolewakeun eta ti kotokna lanjut eta lawang surga dibuka ku tukang nu ngajaga ngahormat ka nurek medal kakasihna Robul Jalil seuneu di Paris nuhurung 1000 tahun tesung disembahna ku majusi harita paremna pasti sinareung lautan saat caina ngolentar kesat di sareng naon ieu teh sareng naonnya ieu teh naon ieu teh sareng ulaseun samawat cai ngocor guyuh gaya sareng gedong karajaan Raja Kisra anu Syarwan
eta nalika lahiran Kanjeng Nabi tah seuneu anu ribuan tahun disembah ku orang Majusi di Paris tiba-tiba pareum nya tiba-tiba pareum. Jadi orang Majusi mah nyembah nate kana seuneu aneh-aneh wae nya sakitu nu tohagana runtuh taya kantena Raja Kisra banget bingung ngajentul ngahurun balung tepi tape kemudi sarembah peting pating jarungkel te puguh setan pada susah si iblis malu ngarohu ka langit teu bisa hanjat dijaga ku malaikat anu maksa arek lebet dipanah ku malaikat dibentar ku seuneu hurung lebu loba setan sing harurung loba nu paeh tarutung nurari pusing gererung di waktu harita setan ka langit teu bisa pisan werit lain di kieuna taya pisan papadana eta kajantenan kitu estu ciciren nu tangtu kana lahir Nabi mulia kakasih Robul Baroya. Oh iya kieu nalika keur malam 12 malaikat haladir ye mang miliar-miliar malaikat hadir di negeri Mekah nepi ka eundeurna dugi ka eta seuneu anu ribuan tahun pareum terus kerajaan negeri Kisra hancur bingung tah si raja bingung kudu kumaha ieu aya naon ieu nepi ka hancur kieu termasuk setan-setan iblis-iblis anu biasa ka langit ka bumi teh unggal poe unggal waktu teh bulak-balik eta disaprak eta teu bisa ditutup ku malaikat nya sabab iblis baheula mah setan kerjasama jeung dukun lamun aya informasi di langit teh dibejakeun ka dukun matak mararatih baheula mah nya mararatih tak sapra Kanjeng Nabi dilahirkeun sadayana ditutup setan anu rek nembus ka langit dipanahan ku seuneu atuh tarutung nya nah cenah kumaha ongkopan setan teh iblis teh dina seuneu tapi ketika dipanah ku seuneu nyerieun kitu nya aneh teu teu aneh urang we ieu kulit diciwit ku kulit deui ye saya ka dieu punten ieu kulit ciwit nyeri teu nyeri nyaan ieu manya itulah bohong nya sok api-api abi ieu ka dieu sok ulah bohong saya bohong nya gitu sok ka dieu haji ka dieu aputra ieu kulit diciwit sakit tuh ini barohong kieu sakitnya tuh aya tapakan sakitnya nya nyeri kitu oge setan iblis dipanah ku seuneu tarutung tah tarutung lain ieu kabeneran nyebut tutung nah ka Febri lain hartina Febri tutung teu kabeneran kitu teu kabeneran bongan Febri na ti ditu atuh di luar nya kabeneran Allahumma sholli wa sallim barik nah ieu bukti ciciren bahwa dilahirkeunana
Kanjeng Nabi urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu matak urang bersyukur, urang tileutik diajar sina cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab aya 3 perkara cek Rasul, cek Kanjeng Nabi sebelum ente ya diajar ngaji Quran, pertama heula siska abi naon cenah abi kituan naon cenah eta aduh ngome keneh nu kitu saha nu jualan eta nu kitu astagfirullahaladzim. Cek Kanjeng Nabi aya 3 perkara sateuacan urang diajar kana ngaos Quran. Hiji cinta heula ka Kanjeng Nabi. Teras cinta heula ka ahli bait, nah ka keluarga Kanjeng Nabi, habaib para ulama turunan Kanjeng Nabi. Nembe katilu urang diajar ngaos Quran. Kitu. Allahumma sholli wa sallim barik. Shalawatullahi taksha asyrafa ruslil ataib wa ta'ummul ala jam'a mabada nurul kawakib. Salawat sing tarik atuh ataib wa ta'ummul ala jam'a mabada nurul aqbala sa'du alaina wal hamana min kulli janib falana al-bushra bisa'lin ja'ana min khairi wahib. Kakak, sok atuh hayang nakol, sok atuh takol. Tapi sing semangat. Hiji dua tilu. Lawatullah taksha asyrafa ruslil wa ta'ummul ala jam'a mabada nurul ya jamalan qad tajalla bil masyariq wal maghrib marhaban ahlan wa sahlan bika ya khairal habaib. Salawatullah asyrafa ruslil ataib wa ta'ummul ala jam'a mabara nurul kawakib. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sok yuk urang doa. Angkat pandanganna. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Habibina wa syafi'ina wa karimina wa dakhrina wa maulana Muhammad wa sallim radallahu anhu barakatuh wa sifatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'am wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika karimatin sultanik. Ya qalimul ihsan ya qalimul ihsan. Ya daimul khair ya daimul khair ya daimul khair. Ya kasul ma'ruf ya kasul ma'ruf ya kasul ma'ruf. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil malil a'la ila yaumiddin. Salam. Assalamu alayka ayyuhan
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Allahumma ighfirli warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ighfirli wa liwalidayya huma kama rabbayani saghira. Allahumma ighfirli warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.